Bismillahirrahmanirrahim. Pasol mertelakeun niat. Sumber kitab Safinatun Naja diungkapkeun dina bentuk nadoman. Ari niat eta najah hate urang babarengan sareng prakna gawe barang. Ari pangkat niat eta aya 3. Hiji niat lamun dina salat fardu maka wajib qasdu ta'yin sareng fardu kaya ngucap usolli fardol maghribi lamun salat dina anu ngabogaan waktu sareng sabab wajib qasdu ta'yin. Lamun dina sunat mutlak maka wajib qasdu ungkul jabiti eta teu wajib. Qasdu ungkul jabiti eta teu wajib.